بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal ing dalem mertelaaken alamatul bulugi utawi piro-piro tetenggerne balik iku salasun telu tamamu khamsa asyarata sanatan tamamu khamsa asyarata sawiji sampurna umur 15 apane sanatan taun bidzakari ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wedon wal ihtilamu lan ngimpi metu mani bidzakari ing dalam wong lanang wal unsa lan wong wedon litis isinina karena umur 9 tahun wal haidu lan haid fil unsa ing dalam wong wedon litis sinina karena umur 9 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna Kiai Musannif dina ieu pasal bade ngajelaskeun nyaeta tanda-tandana balik. Parentah syara dihubungkeunana ka jalma anu boga akal tur balik. Kusabab kitu perlu nganyahokeun ciri balik keur ngahukuman geus baligna. Imam Asy-Syafi'i netepkeun hukum balik ku salah sahiji tilu perkara sapertos di dieu alamatul bulugi ari pirang-pirang tandana balik salasun eta aya tilu. Kahiji tamamu khamsa asyarata sanatan sampurnana umur 15 tahun pikeun lalaki jeung awewe. Nu kaduana wal ihtilamu nyaeta ngimpi jima bidzakari wal unsa di lalaki jeung di awewe karena tos sampurna umur 8 tahun. Nu katiluna haid fil unsa di awewe litis insinina karena tos sampurna umur 15 tahun. Diterangkeun dina Sunan Abi Dawud ti Sayyidina Ali saurna kaula apal tina dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'da ihtilamin wala sumata yaumin ilal laili. Anu pihartoseunana hanteu aya hukum yatim saenggeus ngimpi jima nyaeta kaluar mani teh. Jeung kauni dina hadis anu sejenna ti Sayyidah Aisyah jeung anu sanesna ti sahabat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oge ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhanana rupi al-qalamu an salasatin anis sobi hatta yahtalima aw yastakmila khamsa asyarata sanatan wa anin naimi hatta yastaiqidho wa anil majduni hatta yufiqo. Anu pihartoseunana diangkat kolam ti tilu jalmi hiji ti budak sehingga ngimpi jima eta kaluar mani teh atawa sampurna umur 15 tahun. Kadua ti anu sare nepi ka hudang. Nu katilu ti jalma gelo sehingga manehanana cager tina gelona. Para ulama nyandak ieu katerangan tina hadis sahih Imam Bukhari sareng Imam Muslim katampi ti Said Ibni Umar saurna jisim kuring
dipintonkeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina poe Uhud. Sedengkeun kuring waktos harita umur 14 tahun. Mangka anjeunna hanteu ngameunangkeun ka kuring jeung kuring teras dipintonkeun deui ka anjeunna dina poean perang Khandaq. Sedengkeun kuring geus umur 15 tahun. Maka anjeunna ngameunangkeun ka kuring Saur Umar bin Abdul Aziz nalika nepi ieu hadis ka anjeunna ieu teh perbedaan keur misahkeun antara budak leutik jeung anu gede gitu. Salajengna ashabus sunan iwal Sunan An-Nasa'i ngariwayatkeun ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yen bahwasana Kangjeng Nabi ngadawuh la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah Subhanahu wa taala hanteu narima kana salatna awewe anu keur haid, anu geus baleg iwal kalawan make kerudung. Anu dimaksud ku haid awewe anu geus baleg, sabab haid eta jadi ciri balegna si awewe. Kitunya dina Ibanatul Ahkam jilid 1 Shahifah 288. Jadi ngeunaan tanda balegna jalema maka 3. Hiji sampurna umur 15 tahun di lalaki jeung awewe. Kadua nyaeta ngimpi kaluarna mani atawa ngimpi jima di lalaki jeung awewe karena umur 8 tahun. Katiluna haid di awewe karena tos sampurna umur 15, karena tos sampurna umur 8 tahun. Sakumaha disebutkeun dina Nadom Sunda, ciri baleg gaya tilu sadayana umur 15 tahun tah sampurna. Keur lalaki keur awewe kaduana bijil mani 8 tahun umurna. Ciri baleg gaya tilu sadayana umur 15 tahun tah sampurna. Keur lalaki keur awewe kaduana bijil mani 8 tahun umurna. Rejeung haid di awewe nu katiluna karena umur 8 tahun sampurna. Wallahu alam bishawab.